Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, orang di kelompok genep badai ngapresentasikan ngenaan Kasultanan Cirebon. Tapi, heula hayu urang kenalan jeung anggota kelompok genep. Perkenalkan nami abdi Muhammad Hilmi Yakut Elfiki. Abdi Najira Putri. Abdi Prawana Nabila Bistar Badadi. Abdi Ais Alfa. Namanya Sajalan awal Kasultanan Cirebon diadakan di tahun 1430 Masehi kalayan Negeri Tegal alang-alang atau kebar pesisir. Ku Pangeran Cakrabuana Putra Prabu Siliwangi saparantosna anjeunna asup Islam teras diajar sareng Sunan Ampel. Sanggeus diajar Pangeran Cakrabuana maslahakeun roda pamaréntahan ka Sunan Gunung Jati atawa Syekh Hidayatullah. Sunan Gunung Jati nyaeta Putra Syarif Abdullah Maulana Mudati Mesir jeung indungna ngaranna Nyai Rara Santang putri Prabu Siliwangi. Kajayaan dina mangsa pamaréntahan nana Sunan Gunung Jati bisa mau Kasultanan Cirebon nepi ka boga wewengkon anu lega nyaeta sabuderan Banten, Indramayu, Tegal, Brebes, Pekalongan, Demak, jeung sababaraha wewengkon Jawa Tengah sejenna. Oge ngayakan hubungan jeung Kerajaan Aceh, Malaka, Portugal, Spanyol, nepi ka Turki Utsmani. Sunan Gunung Jati agi ngagunakeun sababaraha pendekatan ngaliwatan seni pikeun menyebarkan agama Islam. Tujuanna pikeun menarik perhatian masyarakat kesenian contohnya wayang golek jeung mekarkeun kasenian batik nu dibere sababaraha motif khas Cirebon seperti parang pega, megamendung jeung macan ahli. Teu eran didinya pangawungan oge lancar seperti pasantren, masjid, pelabuhan, pasar jeung benteng. Paruntuhan anu jadi sabab utama runtuhna nyaeta fitnah Sultan Amangkurat I anu nuduh panembahan Ratu II Sakongkolan Kerajaan Banten pikeun ngagulingkeun ka kawasan sang Sultan di Mataram. Panembahan Ratu akhirna diasingkeun nepi ka wafatna tahun 1667 Masehi di Surakarta. Sultan Amangkurat saterusan ngarebut wewengkon Kerajaan Cirebon secara sepihak, nimbulkeun amarah Sultan Agung Tirtayasa di Banten anu mutuskeun pikeun cabut kelangan. Akhirna Kerajaan Cirebon dibagi jadi 3 bagian dipimpin ku sultan masing-masing. Penjajahan jeung panaklukan VOC ngaliwatan politik divide ibarat age jadi salah sahiji alasan runtuhna Kasultanan ieu. Silsilah penguasa Sultanan Cirebon. Nu kahiji aya Sunan Gunung Jati atawa Syekh Syarif Hidayatullah anu marentah di tahun 1478 nepi ka 1568. Nu kadua aya Pangeran Adipati Pasarean atawa Pangeran Muhammad Arifin anu hidup di tahun 1485 nepi ka 1552. Nu katilu aya Pangeran Adipati Cabon kahiji anu atawa Pangeran Kamuning anu hidup di tahun 1521 nepi ka 1565. Nu kaopat aya Panembahan Ratu Pakumati kahiji atawa Pangeran Emas Zainul Arifin anu marentah di tahun 1568 nepi ka 1648. Nu kalima aya Pangeran Adipati Cirebon kadua atawa Pangeran Sedang Dayang anu teu aya kateranganna mimpin di tahun sabaraha atawa hidup nepi ka tahun sabaraha. Jeung nu kagenep aya Panembahan Ratu Pakumati
Kedua, atau penambahan di wilayah anu marentah di tahun 1648 nepi ka 1662. Pengangkat satu karaton kesaburan asalna disebut dalam makhluk Pakuwati anu seterusnya. Yang kegaraan karaton Pakuwati diwangku ku Pangeran Camaratuana dina tahun 1430. Karaton ieu loba ngaranna jadi Karaton Kasapuan Serius dihakeun ku Pangeran Mazainul Arifin tahun 1529. Dua, Karaton Karuman. Karaton Karuman dihakeun Pangeran Muhammad Badridin atau Pangeran Kertawijaya anu ngagungan bulan Sutan anu satu dina tahun 1128. Tiga, Makam Sunan Jati. Liu makam ayana di Salsi Matala Gunung Sembung komplek makam ieu ayana di jalur menuju Kabupaten Cirebon Indramayu. Makam ieu merupakan objek wisata ziarah anu sok rame ku wisatawan. Empat, Masjid Sang Cita Rasa. Masjid Sang Cita Rasa ayana di Gelora Bandung Karaton Kasapuan ieu masjid pangkolonna di Cirebon diwangun dina tahun 1480 disebut ke masjid ieu dibangun kalayan administrasi Waskolo Majapahit Muslim Cirebon. Nah, kereta Singa Barok Kalansepan. Kereta Singa Barok Kalansepan ieu tahun 1949. Kereta emas ieu karya Panembahan Lestari Nah, ieu aya gambar peta kakuasaan Kasultanan Cirebon mulai di tanah Pangkitelir Indramayu, tanah Pangkitelir Kandang Hawu, wewengkon Indramayu, wewengkon Majalengka, Cirebon, Kuningan, jeung wewengkon Galuh. Sakitu wae presentasi ti urang. Hapunten bilih aya pelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.